Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala salatihi summa salamullahi ma' salatihi ala nabiyyin ja'a bitawhidi wa qad khala ad-dinu 'anit tauhidi فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق محمد العاقب للرسل ربه وآله وصحبه وحجبه أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو السميع البصير وقال تعالى أيضا فصل لربك وانحر الآية معناه والله أعلم بمراده بذلك. Pertama oge anu langkung utama hayulah urang panjatkeun puji kali syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna alhamdulillah dina wengi ayeuna dina wengi Sabtu kaping hiji sasih Dzulhijjah. Urang sadayana tiasa riung pulung bersilaturahmi dina satu acara anu sangat mulia, yaitu acara rutinitas pengaosan anu diayakeun setiap malam Sabtu di masjid anu sangat mulia ieu. Mudah-mudahan perkumpulan urang dina wengi ayeuna ngajantenkeun sabab wasilah cukang lantaran turun rahmat, magfirah serta keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga urang sadayana dipasihan umur anu panjang tur barokah ku Allah. Dipasihan sehat wal afiat jasmani kalih rohani. Shalawat wa salam mugia senantiasa tercurah dan terlimpah kehariban baginda alam Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miwah para keluargina, para sahabatna, para tabi'in wa tabi'at, oge ka urang sadaya selaku umatna, amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan anu kalintang utami pribados sanggakeun ka sadayana para alimil ulama, para ajengan, para al-mukarramun, para asatid, oge ka jajaran dari para DKM Masjid Jami Darul Mutaqawimin. Alhamdulillah nampak hadir ketuana, bendaharana, wakil ketuana, sekretarisna, beserta seksi-seksi yang lainnya. Mudah-mudahan orang doakeun sadayana sing dipasihan ka istiqomahan ku Allah taala dina raraga ngelola ngamakmurkeun ieu masjid sesuai dengan fungsina DKM, yaitu Dewan Kemakmuran Masjid. Margi ngamakmurkeun kana masjid ieu salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ngamakmurkeun ngaramekeun kana masjid ieu salah satu syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jalma anu tiasa ngamakmurkeun kana masjid, baik itu secara fisikna ataupun secara rohanina, itu parantos dipasihan stempel cap keagungan di Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Bisa dipastikan bahwa jelma anu ngamakmurkeun kana masjid itu adalah jalma anu iman ka Allah, iman kana poe akhir. Sehingga harapan mudah-mudahan dengan ayana urang ngamakmurkeun kana masjid baik secara fisik ataupun secara mental, urang sadayana tiasa maut husnul khotimah, beriman ka Allah, beriman ka Rasulullah, beriman kana poe akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam penghormatan anu kadua pribadi sanggakeun kum kasadayana bapak-bapakna di kampus setempat. Alhamdulillah kasepuhan anu ti kampung Muara Jaya, baheula mah lain Muara Jaya kabahro sangetel heubeul mah, anu ti Babakan Bandung. Alhamdulillah mantan kepala desa Cikeuruh Wetan Bapak Rai Priyatna tak ketinggalan channel Dayat Otong jeung Tulus. Mudah-mudahan sing dipasihan istiqomah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lamun geus beunang gaji mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Dijadikan media dakwah pikeun menyebarkeun dakwahna Islamiyah. Amin ya Allah ya rabbal. Insyaallah ganjaran pulsa anu dipeser, materi anu dikaluarkeun insyaallah moal sia-sia tapi bakal diganjar ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sakumaha anu tadi dina khutbah Jumat ku pribados paratos disinggung bahwa tak terasa urang sadayana dina wengi ayeuna tos papendak sinareng sasih anu sangat mulia, sasih anu sangat utama, yaitu sasih Dzulhijjah. Lamun cek urang dieu mah bulan haji gitu. Naon sih kaistimewaan bulan Dzulhijjah? Naon sih kaistimewaan bulan haji? Sakumaha tadi geus dijelaskeun ku pribados walaupun secara ringkas. Lamun andai kata bulan Ramadan ngabogaan asrul awakhir 10 wengi anu akhir di tanggal 20 hiji sampai ke tanggal 30 itu kaasupkeun kana wengi-wengi anu utama. Naon margina lantaran didinya terselip satu malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Maka dina bulan Dzulhijjah pun terselip 10 hari pertama anu kaintung utama. Jadi bedana lamun Dzulhijjah mah utamana ayana dina hulu, lamun bulan Ramadan mah ayana dina buntut. Itu kautamaan bulan Dzulhijjah anu kahiji karena memang dina bulan Dzulhijjah ieu aya Idul Adha, yaitu lebaran kurban. Idul Akbar, lebaran gede dina istilah bahasa Arab. Nah, ari urang mah beda kaprah paudan. Urang mah nyebutna teh lebaran leutik. Karena lebaran haji eta lebaran leutik atanapi lebaran pahaji. Lebaran Idul Fitri disebut lebaran gede gitunya.
Padahal dina istilah syara, dina istilah agama, anu disebut Idul Akbar itu adalah Idul Adha. Anu disebut Idul Asghar, lebaran leutik, eta Idul Fitri. Nah itu istilah agama. Ngen di urang sok geus jadikeun budaya. Geus ngajadikeun adat, Idul Fitri disebut lebaran gede. Naon sebabna? Lantaran gede sagala-galana. Bebeakan pan ya. Lamun dina Ramadan aya Lailatul Qadar, maka dina Dzulhijjah aya hiji poe anu kalintang utama. Sajabat ti Idul Adha aya hiji anu paling utama, perkumpulan manusia, yaitu poe Arafah. Bahkan Kangjeng Rasul dina salah satu hadisna diriwayatkeun ke Imam Bukhari sareng Imam Ahmad, dicantum di dalam kitab Sahih Bukhari sareng kitab Musnad Imam Ahmad, teu aya hiji poe anu paling utama dibandingkeun jeung poe Arafah. Teu aya poe anu paling istimewa dibandingkeun poe Arafah. Numawi agama nganjurkeun ka urang timulai isuk ye, timulai isuk sampaikan ka tanggal 8 bulan Dzulhijjah urang puasa. Puasa naon? Puasa sunnah. Tanggal hiji isukan ye, nya da isukan kayu saya isukan. Puasa tanggal 2, tanggal 3 terus sampaikan ka tanggal 8. Ya. Kumaha lamun teu bisa minimal 2 poe. Tanggal 8 disebutna poe Tarwiyah, tanggal 8 disebutna poe Arafah. Kautamaan anak luar biasa. Puasa Arafah eta sapoe bisa menghapus dosa satahun anu parantos kalangkung, satahun anu bakal dongkap. Naon sih faidahna? Sehingga Kangjeng Rasul nyarios ke dina hadisna bahwa puasa Arafah bisa ngahapus dosa satahun anu parantos kalangkung, satahun anu bakal datang. Nah di dieu teh mere isyarah. Lamun bahasa Arab namanya isyarah. Nanggaran isyarah ay dalla dilalatan khafiyatan, nuduhkeun kalayan petunjuk anu henteu jelas, moal bisa ngarti kecuali jelma-jelma anu otakna lumayan rada kenceng. Naon sih nuktah rahasiana? Sehingga Rasul mengatakan bahwa poenan Arafah, puasa Arafah itu bisa menghapus dosa satahun anu bakal datang. Si padahal urang tatan berbuat dosa. Tapi di Kangjeng Nabi puasa Arafah bisa menghapus dosa anu bakal datang. Nah, diterangkan ku para alimil ulama di dieu aya isyarah anu sangat lembut, nuktah rahasia anu sangat tajam dan mendalam. Apa nuktah rahasiana? Isyaratun, ia memberikan isyarat bahwa jalma anu ngalaksanakeun puasa Arafah bakal dipanjangkeun umurna sampai ke tahun anu bakal datang. Amin. Amin. Teu cukup amin tapi kudu dilakonan. Sanajan amin 1000 kali ge aing teu mah teu bae. Nah, eta isyarat. Sedangkan sahaja mana sih anu teu hayang panjang umur? Ya, ulah-ulah nakula anu ngora keneh. Sok tajak kitu kanu nyaranne kami di tihang. Hayang panjang umur mah nya. Hayang kabeh ge. Nah. Jadi dengan ayana urang puasa Arafah
itu geus ngajadikeun doa pikeun urang, geus ngajadikeun sabab pikeun urang bahwa urang bakal dipanjangkeun umurna ku Allah sampaikeun poe Arafah anu bakal dongkap. Amin. Eta lamun ceuk bahasa ieu mah naon? Eta teh isyarah. Isyarah. Karena aya isyarah, aya disyarah. Gitu. Doang kalam, aya kalam nafsi, aya kalam dati, aya kalam labdi. Lamun kalam labdi itu ucapan urang. Tapi hebat keneh kalam nafsi daripada dibandingkeun jeung kalam labdi. Mana kalam labdi? Kalam nafsi. Seperti mana? Seperti lamun andai kata ya Kayusa, urang leng ka kota. Lengkap kota. Begitu urang ulang ilik ningali plang. Dina eta plang aya gambar merah opat, aya gambar ranjang. Eta nuduh kunaon biasana? Aya gambar palang merah, aya gambar ranjang biasana. Eta nuduhkeun kana naon? Rumah sakit. Jelma anu ngarti geus teu kudu nanyakeun. Begitu urang lempang deui, wah ditingali ieu bensin geus terseep. Teu kudu nanyakeun, aya plang. Gambar naon? Gambar tangki biasana ini. Gambar tangki. Geus teu kudu nanyakeun di mana pom bensin. Geus jelas 100 meter gambar tangki. Pasti pom bensin. Itunya. Urang lapar hayang dahar. Teu kudu ulah ilik tingali plang. Aya gambar piring di luhurna aya garpuh jeung sendok. Naon coba? Nah seperti itu digaranan kalam nafsi ngaranna lebih hebat daripada ucapan. Nah sebabna ucapan mah sakedeung tapi kalam nafsi. Begitu dijieun, dimulai dijieun sampaikan ke ayeuna seolah-olah ngomong di dieu teh aya rumah sakit, di dieu teh aya pom bensin, di dieu teh aya warteg, di dieu teh aya warung padang. Itunya. Nah doa gitu. Lamun urang minta ka Allah, Allahumma tawil umurona, cukup sekali. Tapi ketika urang puasa Arafah secara tidak langsung bakal terus menerus dijamin ku Allah Subhanahu wa taala urang bakal dipanjangkeun umurna sehingga pendak deui jeung tahun poenan Arafah anu bakal dongkap. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan sadaya dipasihan kekuatan, dipasihan taufik hidayah, mungkin poenan Arafah sadayana puasa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah eta puasa kuduna mah isuk keneh ya kadayat ya isuk keneh isuk puasa ngeun lamun teu bisa isuk minimal eta punnya mungkin tanggal 8 jeung tanggal 9 tarwiyah jeung Arafah gede faidahna gede manfaatna gede ganjaran nah itu saterasna urang doakeun ya kumargi seueur pisan jamaah haji anu berangkat, jamaah haji reguler, jatah jamaah haji reguler Indonesia ayeuna teh paodan lumayan sabaraha 240.000 jamaah. Sabaraha 240.000 jamaah eta anu reguler, encan anu plus, encan anu puroda, tacan anu bisa ziarah, tacan haji koboy. Haji koboy tanah haji anu tidak berpisah, haji anu tidak bertasreh, haji koboy ngaranna. Diperkirakan lebih daripada 3 juta jamaah akan melaksanakan wukuf di padang Arafah. Luar biasa. Mudah-mudahan khususnya jamaah haji Indonesia dipasihan kekuatan, kesehatan,
Itu kumargi di Padang Arafah eta luar biasa kajiannya, luar biasa, lelah, capek, pokoknya tanggal 8, tanggal 8, 10, 11, 12, 13 sampai ke 14 itu betul-betul kudu memerlukan fisik anu kuat itu. Mamawi ulah aneh, lamun aneh kata dina setiap tahunna angka kematian itu semakin meningkat. Karena naon? Karena jamaah haji semakin loba. Walaupun fasilitas terus diperbaiki, diperlebar, tapi jamaah semakin loba. Nah, orang doakan mudah-mudahan sadayana jamaah haji sing dipasieun kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala sehingga tiasa ngalaksanakeun ibadah haji dengan secara sempurna. Amin. Tiasa kembali ke tanah masing-masing, ke bumina masing-masing dalam keadaan selamat, dalam keadaan untung, membawa predikat hajjan mabruran. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Anu kadoana doakeun, urang doa ka Allah mudah-mudahan urang oge baik anu enggeus maupun anu tacan ulah disangka anu enggeus embung kajang. Nah sebabna lantaran anu enggeus ngalaman eta hayangna alabatan anu tacan. Pokokna mah palurarai eta hayangna munggah haji deui alabatan hayang kawin ka parawan deui. Sok tanyakeun kajaan. Gitunya. Mudah-mudahan sadayana sing dipasieun nasib tiasa ngalaksanakeun ibadah haji dan umrah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Moal aya nu kapok sigana meureun. Ya. Masyaallah. Anu katiluna urang doakeun ya putra bendahara nya yang Geri nuju dina perawatan terus dilas operasi ya. Terus sabar dinten Pak. 3 dinten ya kayaknya. 2 minggu di pasca operasinya. Terus 2 minggu pasca operasi dalam tahap penyembuhan orang doakan bacakan Fatihah mudah-mudahan sing dienggalkan waras dianggalkan sehat Allah Subhanahu wa taala sehat secara sedia kala dipanjangkan yuswana diparoukahkan umurna ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan li salamati wal sihhati wal afiyati Geri bin Bapak Hamdan Permana Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Sak kitu bae lah eta mah. Urusan anu berkaitan kana Dzulhijjah nya. Ayeuna tanggal hiji Pak Lurah. Tanggal hiji ayeuna. Berarti lamun tanggal hiji ayeuna Sabtu, Minggu, Senin eta urang lebarannya. Senin. Poenan wukuf di Padang Arafah eta poe Ahad berarti hajinya. Poe Ahad. Mangga urang lajengkeun kana balagan anu katunda yaitu balagan tauhid. Terakhir teh sifat naon ka Ustaz? Ayat apa terakhir hayatnya berarti ayeuna urang ngabahas mata hayatnya sifat naon? Sifat sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hayatuhu kadal kalamu sam'u sumal basar bidhi atana sam'u hayatuhu kadal kalamu sam'u sumal basar bidhi atana sam'u sumal basar bidhi atana sam'u. Asifatul hadiyata asyarata al-wajibatu lillahi subhanahu wa ta'ala as-sam'u. Sifat anu nomor 11 anu wajib cek akal ka Allah subhanahu wa ta'ala as-sam'u
nyaeta sifat sama anu hartina ngadenge ngadangu sifat sama ieu kaasupkeun salah satu di antara sifat ma'ani anu hartina sifat wujudiyah, sifat bangsa aya. Kena ku urang sering dibahas sifat anu wajib jeung akal kadat Allah subhanahu wa ta'ala anu 20 sifat eta kabagi opat. Kahiji sifat nafsiyah wujud hiji. Kadua sifat salabiyah sifat bangsa pamocot, sifat bangsa ngeuweuhkeun. Jumlahna aya sabaraha? Aya 5 atau genep mana idam bako mukhalafatul hawadisi ya muhbi nafsihi wahda niat sabara aya 5 katilu sifat ma'ani. Sifat ma'ani teh mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. 7. Kaopat sifat maknawiyah 7. Kaunuhu diron, kaunuhu muridan, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiron, kaunuhu mutakaliman. Nah ieu sifat sama kaasupkeun sifat ma'ani. Azaliyatun anu bangsa ajali, harti ajali sami sinareng kodim ayana teu aya mimitina nu mawi entong bisa entong diucapkeun kieu ti iraha Allah mulai ngadenge entong gitu beda jeung urang ari urang mah kitu aya mimitina ti iraha mulai urang bisa ngadenge. Ay Allah mah begitu. Azali sifat samana Allah. Hartina azali teu aya mimitina. Jeung teu aya tungtungna. Salilana Allah kasifatan ku sifat sama. Maujudatun sifat bangsa maujud. Harti maujud bangsa aya. Sakira-kira lau kusifa annal hijab la ra'ainahu. Andai kata orang dibuka hijab penghalang ku Allah subhanahu wa ta'ala la ra'ainahu, maka pasti orang bakal tiasa ningali karena sifat sama makna Allah. Qaimatun bidatihi ta'ala anu manggon tetap tumetep dina zat Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi zat Allah maujud maka sifat sama moal terlepas tina zat Allah. Selagi zat Allah aya maka sifat sama moal daikeun lepas tina zat Allah. Beda jeung urang. Hari urang makan sama na urang mah nempel. Aya lepasna. Sebab penyakit ilang pangdenge. Sebab katong torekan ilang pangdenge. Nah, sifat sama Allah mah begitu. Qaimatun bidatihi ta'ala. Manggon dina zat Allah. Hartina selagi zat Allah maujud, selagi zat Allah aya, maka sifat sama moal daikeun lepas tina zat Allah ta'ala. Tata'allaku bil maujudati wal minadzawati wal aswati anu ta'alluq berfungsi gawe eta sifat sama pikeun ngadangu kana sakabeh barang maujudat, sakabeh perkara anu aya. Artina sakabeh perkara anu aya eta kadangu ku samana Allah. Bari
anu kadanguna kusamana Allah teh lain ngan ukur sawara, akan tetapi zat itu kadangu ku Allah Subhanahu wa taala. Ai sama urang mapan ngadenge eta naon? Kana sawara. Sehingga bisa ngabedakeun antara suara pejus jeung sawara hitut. Pejus eta mah. Lamun tutut, nah puak eta mah hitut ngaranna. Bisa ngabedakeun mana sawara lalaki, mana sawara awewe. Bisa ngabedakeun mana sawara anu kasar, mana sawara anu lembut. Ta'alluqna, gawena, fungsina samakna urang, pangrungu urang ieu wungkul kana bangsa sawara. Nah beda jeung samana Allah. Ari samakna Allah mah ta'alluqna, fungsina, gawena lain saukur ngadangu kana sawara wungkul, akan tetapi bangsa dat oge karungu ku samana Allah. Ayeuna timbul pertanyaan, kumaha hati lamun ngadenge kana sawara kaharti ku urang, tapi ngadenge kana zat doang kumaha teu kabayangkeun ku urang, teu kapraktekeun ku urang, bahkan teu kacontohan ku urang. La ya'lamuha illallah, moal aya anu uningan kaifiat pertingkah ngadanguna samana Allah kana pirang-pirang zat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Geus bahwa ta'ala yasmaul aswat wa zawat wa kullu mawjudin bisam'ihi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ngadangu kana pirang-pirang sawara, ngadangu kana pirang-pirang zat jeung sakabeh perkara anu aya bisam'ihi dengan samakna Allah ta'ala. Bingung oge cenah kumaha sih ngadenge kana zat. Ngadenge kana zat. La tutakayyafu, memang teu bisa dipraktekeun. La tutakayyafu, memang teu bisa dipraktekeun. Ieu dong tembok ya tembok. Ti kurang aya sawaran teu eueuh. Teu aya. Ieu kadang ku samana Allah. Doang kumaha? La tutakayyafu, teu bisa dipraktekeun. Kok bisa karangu ku Allah? Karena ieu bangsa maujudat. Setiap bangsa maujudat, setiap bangsa anu aya itu kata alukan ku samana Allah. Nah, anu ngajadikeun beda, naon sebabna? Ari samakna urang mah pangdenge urang mah terbatas hanya ngan saukur ngadangu kana sawara, sementara ari samakna Allah mah lain ngan ukur sawara wungkul anu kadanguna teh, akan tetapi ta'alluq oge kana pirang-pirang zat. Nah ieu anu ngajadikeun pembedana. Fasam'uhu ta'ala laisa biudzunin wala simakhin. Pangdenge makhluk mah make ceuli jeung liang ceuli. Jalamun andai kata eta jelema eueuh ceulian, kira-kira bisa ngadenge ta moal? Moal. Atanapi aya ceuli mah ngeun kapeungpeuk ceulina eueuh liang. Aya daun ceulina mah tapi eueuh liangan teu bolong. Bisa ngadenge ta moal? Moal. Karena ari pangrungu makhluk mah bisi makin wa udhunin, make daun kuping, make liang kuping, make ceuli kadenge ku ceuli dia kan gitu, kabolor ku mata dia, kadenge kunaon atuh ku ceuli kadenge mah.
Aku kadang ikut tuur. Doang ditek cenah kuai. Naonna atuh tarangna teke mah di mana ge? Puluna. Ieu mah ditek kuai. Naon nu teke? Keur aku bitis lain teke ngaranna eta mah. Ida utliko teke atuh pasti kana sirah. Ilmu boloon pan nya diteke kuai. Naon nu teke? Oh boloon pan net. Atuh net teke mah pasti kana sirah. Sementara sifat sama'na Allah pasam'uhu ta'ala laisa biudunin wala simakhir. Pangrunguna Allah, pangdengena Allah laisa biudunin, lain ku ceulil, wala simakhir, lain kuliang ceulil. Tapi kunaon ku sama'na Allah, sifat anu aya di zat Allah. Timbul pertanyaan deui, naon tah eta samana Allah sok kena penyakit itu? Sampaikan aya dokter spesialis THT. Ayeuna mah tambah hal THT. Nanti Pak Odan. Heubeun mah THT nya, telinga, hidung dan ayo namanya ayo bukan THT bungkulnya nama diganti istilah nata kudunya hoe eta ge eta otong eta jadi ayo nama istilah dokter spesialis THT teh aya nama HL lain nama telinga hidung dan eta urang ceuli urang aya penyakitan lamun lain ku spesialis nak moal beunang eta dirorek pan ku spesialis nama ieu ku lagi pernah eta Pak Kodir ceuli aya halangan itu berobat tuh teh endah bae dibawa ka THT babori beneran bari jeung kejem teh ya ong tengkut colol ieu rasa jasa. Nah kumaha ieu samakna Allah apakah perlu perawatan sehingga memerlukan dokter spesialis pikeun merawat samana Allah begitu. Wala yatra'a alaihi illatun, pangrunguna Allah pangdengena Allah moal kakenaan ku panyakit, moal kakenaan ku elat, moal aya istilah horek remeng-remeng dan lain sebagainya man'ahu minasam'i anu bisa nyegah ngahalangan karena pangrunguna Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi inti lagi moal aya anu teu kadenge ku Allah selagi itu barang maujudat baik itu dat ataupun aswat baik itu dat maupun sawara kabeh kadenge usamana Allah ngeun urang moal uninga kana praktek kaifiat bagaimana berfungsi samana Allah ngadenge kana pirang-pirang zat doang mungkin dina sama dina basor melihat otomatis kan lawan melihat kan adat bener tuh melihat kan adat kan karena dat anu katingali ku urang teh naon zat jelema teh jisim jelema. Nah engkin dina basorna Allah mah anu katingali na teh lain datna wungkul termasuk sawara katingali ku basorna Allah. Nah sababna lantaran sawara bangsa aya duang kumaha sih sawara urang katingali doang hitut ke ambet ayat ayat jamual ke ambet lamun tanya mah ngeun beda teu katingali ka idrokna kunaon ku irung pernah teu anu pernah ningali hitut doang kumaha coba eta mah film eta mah film dono eta mah
Pernah teh saha jadi jelema anu urang ngayakinkeun kana ayana hitut dan sebabna cirina aya bau tut bae aya sawara sanajan teu kadenge sawarana tapi kaambe ke urang yakin teu aya hitut yakin teu yakin katingali teu duang kumaha teh hitut tapi ku basorna Allah katingali eta hitut lain hanya kaambe katingali gitu aja nu mawi kan di Allah dina sapali kaul ulama kan aya sifat idrok nah ieu sifat ma'ani anu nomor kadalapan disebutna sifat idrok ngaranna nah nantina sifat idrok teh sifat bangsa panemu artina mana Allah uningaeun kana asina uyah Allah uningaeun kana pelemna mecin Allah uningaeun kana amisna gula lain berarti Allah ngadahar uyah lain berarti Allah ngadahar gula lain berarti Allah ngadahar madu lain akning tapi Allah uningaeun kana asina uyah Allah uningaeun kana amisna gula Allah uningaeun kana bau napwa gitu disebutna sifat idrok sifat bangsa pamanggih sifat bangsa panemu nah ieu sifat idrok teh salah satu sifat ma'ani keneh cuman memang khilafiyah karena naon karena cek sebahagian ulama mah sifat idrok itu kaasupkeun min sifatil ilmi kaasupkeun kana sifat ilmu lain berarti Allah ngasaan uyah lain berarti Allah ngasaan gula akan tetapi Allah terang kana asina uyah Allah terang kana amisna gula Allah terang kana manisna madu Allah terang kana bauna hitut sifat idrok ada lirau kayaknya eta jadi sifat samana Allah teka kenaan ku panyakit anu nyegah ngahalangan kana ngadanguna Allah kana sakabeh barang maujudat baik itu maujudat qadim maupun maujudat hadis baik itu bangsa dat maupun bangsa sawara kabeh kadangu ku samana Allah taala mata ulah macam-macam harewosan suga teu kadenge ku Allah ulah sawara mang dat oge kadenge itu nah walaupun memang ta'alluqna sifat samakna Allah kana dat ieu ghairu dhahir henteu jelas sehingga bisa dipraktekkeun lamun ta'alluq samakna Allah kana sawara itu kan jelas. Nah sebabnya lantaran ceuli urang teh ngadangu pasti karena sawara kan. Nah kumaha ieu perkawis ta'alluqna samakna Allah kana dat. Cek di dieu wa amma ta'alluqu sam'ihi ta'ala bidzawati ghairu dhahirin lakin yajibu alaina wujuban syar'iyyan al-imanu bi anna sam'ahu ta'ala muta'alliqun bi kulli mawjudin min dawatin wa aswatin wa alwanin wa ghairiha walau kunna yajhalu kayfiyata ta'alluqi sam'ihi ta'ala bi dawati li'annahu la ya'lamuha illallah fa huwa sami'un yasma'u kullu syai'in minal mawjud. Sok sanajan ta'alluqna samana Allah kana bangsa dat ieu memang henteu jelas sehingga teu bisa dipraktekeun moal aya anu uninga kecuali hanyalah Allah
lakin yajibu alainal iman. Akan tetapi wajib bikin urang wujuban syar'iyyan kalian wajib syara urang kudu iman, urang kudu percaya, urang kudu yakin karena yang sama Allah itu ta'alluq berfungsi ngadangu karena sakabeh barang anu maujud baik bangsa dat maupun bangsa sifat, bangsa sawara maupun lain bangsa sawara, warna dan lain sebagainya, sakabeh barang maujud kadangu kusamana Allah Ta'ala. Jadi orang kembalikan karena keimanan. Jadi kan gitu. Aya perkara anu kajangkau ku akal urang. Abari imana urang? Iya. Anu matak loba jelema anu kufur ku sebab loba anu teu kajangkau ku akal urang. Ari akal urang terbatas, sementara kekuasaan Allah tidak ada batas. Akal urang aya ukuran anak, sementara kekuasaan Allah tanpa ada ukuran numawi wajar lamun andai kata loba permasalahan agama terutama anu menyangkut karena sifat uluhiyah anu teu kaharti ku pikir, teu kahontal ku akal, maka jalan keluarna teu aya jabi. Al iman wajib kudu iman. Lamun senumpatkan karena keimanan, jangan pun seperti itu, lebih daripada itu pun yakin bakal bisa nari. Namun dasarnya iman. Dan iya mau orang keur ngaji perlu dijelaskan supaya jelas, Gitu. Lamun kaharti bae, alhamdulillah. Teu kaharti bae cukup iman bahwa Allah wajib kasifatan ku sifat sama. Lamun kaharti alhamdulillah, teu kaharti ulawa kade jejero. Nah sebabna bisa nyengsar ka dituna. Geus cukup iman bahwa Allah sama ngadangu kana sakabeh barang maujud baik dat maupun sawara. Cukup. Di mana dalilna? Dalil anu nuduhkeun kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat sama anu hartina Allah ngarunggu. Hiji dalil naqli Al-Qur'an wa huwas samiul basir. Ari Allah Subhanahu wa taala as-samiul basir eta zat anu ngarungu tur zat anu maha ningali. Anu kadua dalilna hadis baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat melakukan perjalanan sidarang Kangjeng Rasul melewati satu tanah daerah anu rungsit eta lamun cek bahasa naon angker. Ketika Kangjeng Rasul melakukan perjalanan sidarang para sahabat Nabi melewati satu lembah, anu mana lembah tersebut terkenal dengan angkerna, seram pokona mah. Lamun baheula mah di urang naon Cilajim. Nah, bebeul mah Cilajim. Ayeuna mah Cilajim, teu rame ja sayeuna mah. Pinukut leuk namanya. Bebeul mah Cilajim, serem. Kula boga dongeng eta Haji Patoni almarhum almaghfur lah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Ieu mah bener nek salah Pak Haji Patoni urusanana. Ebeul cenah Pak Haji Patoni sok belanja ka Tanah Abang, supirna Kaeli milong mun gitu. Pan biasanya teh palebah Cilajim eta mujina aya jam 2 jam 3 kan gitu. Jam 2 jam 3 pan heubul mah eta jalan goreng. Palebah eta palebah mana? Palebah Cilaji. Nah, cacan Pak Haji Patoni langsung tina lisan maneh. Eta cenah ge. Atuh palebah Cilaji atuh nangkot bade hareupeun ngelel bae. Nangkot ngelel. Ku atuh di emat bae.
di Cilacap rem cek di bilong ge bata rem di mah di dia Cilacap heubeul terkenal ya. Kita orang kembali 5 menit deui ngalewat kana satu lembah anu rungsit para sahabat aya anu maca takbir aya anu maca tahlil aya anu maca tasbih paharus-harus Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah cocorowokan pokona mah podana paharus-harus aya sungguh sahabat atuh dang sungguh santri saroba ya santri baheula eta naon sahabat Nabi pan kalot atuh kolot ai santri mah kolot budak kitu mah ieu karena ke budak ieu lain jelema budak santri cocorowokan di Kangjeng Nabi irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma masya Allah. Hei para sahabat atuh habak-habakan teuing eta dia ngadoa habak-habakan teuing eta dia baca takbir kuat jujurawokan kitu fa innakum la tad'una asamma maka sanyana aranjeun kabeh ngadoa lain kadat anu tuli lain kadat anu bonge lain kadat anu tore akan tetapi aranjeun kabeh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala anu as-sami'ul basir dat anu maha ngarungu tur dat anu maha ningali ngeun awas ieu kadang-kadang hadis anu ieu Ustaz Ma'ruf ieu sok disalahgunakeun ku kiai mabok gaduh disalahgunakeun naon disalahgunakeun pikeun nyarek dikir jahriyah eta dikir lah dak meureun pangeranna torek lain deui aturanana mang lain deui aturanana aya aturanna kadang-kadang ieu ku kiai-kiai ustad-ustad anu mabok gadung mabok supa ieu sok dijadikeun dalil ka dinya lamun ngadoa ulah tuh tingali Kangjeng Nabi nyarek salah dalil lain di tempatna itu nya aya masalah dikir bapak aya aturanana jelas aya dikir kopi aya dikir jahri aya dikir bedas aya dikir samar itu bahkan caur Imam Al-Ghazali lamun andai kata dikir kopi dikir samar dikir kolbi tacan benang teu bisa khusyuk teu bisa benang antara lisan jeung hate lamun andai kata teu kencengkeun lamun andai kata tacan bisa kompak antara hate jeung lisan lamun dikena anca la ilaha illallah la ilaha illallah tacan benang tapi amun kieu la ilaha illallah benang kompak antara hati jeung lisan pedaskeun disebut riya kajeun jariya mah aya dina hate itu aya aturanana itu dalil naklina cukuplah dua genya dalil anu nundukeun kana yen Allah Subhanahu wa taala wajib cek akan kasifatan ku sifat sama kahiji dalil Allah Subhanahu wa taala laisa kamisli syai'un wa huwas samiul basir anu kadua dalil hadis anu tadi la irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma walakin ulah nan popoharanan teuing eta anjeun kadoa popoharanan teuing eta majeun takbir kuat jujurawokan kitu nah sebabna lantaran anjeun kadoa lain kadat anu bonge anu torek akan tetapi aranjeun kadoa kadat Allah anu maha ngadangu kadat Allah anu maha ningali kasimpulanana wajib nekadkeun yen Allah kasifatan ku sifat sama hartina Allah ngadangu anu kadenge ku Allah lain ngan ukur sawara
akan tetapi zat kadangu kusamana Allah, warna kadangu kusamana Allah. Setiap barang anu mawujudat baik itu mawujud qadim ataupun mawujud hadis sadayana kauninga sadayana kadangu kusamana Allah. Lamun andai kata tenepi akal urang sapikeun kadinya cukup iman dina hate. Wasifatu saniyata asharata alwajibatu lahu ta'ala albasaru wallahu a'lam bissawab. Sakita nak kepihatur kirang langkung nanyhun ke Imam Sering Maklum hadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.